mah sia geuningan anu pukul mah di bener-bener mah ku aing naonan sia. Naktum deui sia, aing can warak diadu jeung sia. Naktum. Kumaha nasib itu aing ya. Mana aing awak asa rangsak ya. Jebol ya. Dak, kapalang enak mah podaran dak. Lah, kagok dia. Sakit-sakit orang cukup. Gas naon, Pak? Dak, kieu mah urusanan jeung aing. Cek aing cukup. Udah kieu urusanan jeung aing. Aing hayang males pati. Hayang nepi ka tuntas aing. Nasihat teh narima karena pimpinan aing. Enggak sih, aing mah rek nu kasih abah. Sarua aing oge. Ayo cep, aing sarua lah, aja dikasih abah ngiluan. Ari Arif di mana? Apaan kumaha kamari? Oh, pokok deui, Bah. Yang urutna Sendra. ayeuna rek kumaha atuh Ji manyang kieu wae. Bang, aya rek kieu wae teh. Anggur ya, mah teh. Aduh, di mana pohon deui teh. Ieu. Oh, ieu tah. Oh, ieu. Yang aya teh orang teh. Parang, Bah. Kan ae lah. Bukan balah eta we dulu aya. Saya parang teh udan sing leres ari katanin teh sing aya hasilna nya. Parang teh aya kapayuna urang masa depan. Mohon mah insyaallah doakeun segala Ya, hasil saya
Dah dengekeun emak. Nya bah, nya ka bade ka itulah bah. Hati-hati kayak di kebon. Oh, perhatikan. Aman. Perkara hutang teh hutang teh lain. Heeh, eta namana deui atuh. Wah, nunggus buguh masuk uki mah hese nunggus oge anak hutang teh. Ah, jeung hese masuk ke perang baba deh sakalian ku aing. Tah kumaha ye? Asa tararang si eta mah. Ya enggak saya nama hari harayang karar itu mah. Ayo orang babad lah sekalian. Ayolah. Ayolah, siap. Jangan baiklah. Ayo orang tangan lah. Ayo. Mak, Ulan. di mana taman? Ini biasanya sok di kandang di mana? Kapan kamari kumaha diteun? Bukan memang terserang tenyimpen silat doi segala. Saya ning. Kan biasa ku abah. Ah, aya ge rapi ya. Itu kan kumaha diteun di kandang. Nya paling gak di kandang kan biasa ku abah di sini. Oh, babah kamari di dalam. Ya kana yang geut abah aya ka kandang ayeuna, Kang Teang. Heeh, atuh. Kita ku kayaknya sebenarnya abah hari ka dieu, aya ka kandang. Ah, sugane aya si Aris. Ajakan ulin ku aing ah. Oh, reta si sarujang karemongna tinggalan kumaha nya ke? Araya tanya itu. Sampurasun. Ampes, oh geuning ajang hari. Aya naon? Ma, Ari Arisna aya. Oh, entos angkat ke kebon tadi. Ku getol-getol teh tajang Aris. Sareng si Abah henteu ka kebonna. Henteu, si abah mah ke kandangna tadi sorangan. Oh, gitu. Pada nyusul mah ka Aris, pami pada nyusul dia pamenakeun karemongna tadi tinggalan. Oh, mangga wae. Ya, atas satu mak, komik itu mak, abi beri nyusul jang Aris ka kebonnya. Ya mangga hati-hati we di jalan atunya. Mohon. Teman Aris begitu. Halus, kesimpulan, kakek, babah ya lagi. Boleh jadi ke, gane jadi, ya, buka pialanya, buatnya, si jambok mana? Pada sini dia domanya. Salut.
bereskeun wae lah ayeuna teh. Da kumaha deui tuh. Kepala kesel ya. Kagok beakeun Kang Abe lah. Siap lah. Mantingan kaki kitu urang baban sekalian. Tuh naonan meureunna. Enggak itu mah mana tuh euy.